Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kami di kelas 12 MIPA 2. Nyi Pohaci Sang Hyang Asri atau sering disebutkan secara singkat Nyi Pohaci atau Dewi Sri nyaeta salah sahiji Pohaci Dewi nu ngariksa pare tatangkalan kasuburan jeung tatanen Sunda, Jawa jeung Bali. Ieu Dewi teh dimulyakeun di Kanyaah jeung di pusti-pusti di Pulo Jawa ti jaman baheula nepi ka ayeuna. Saleureusna Nyi Pohaci oge dianggap salaku Dewi Indung urip. Mimitina teh pamujaan Pohaci Sang Dewi pare aslina ti tataran Pasundan. Parantos urang Sunda narima pangaruh agama Hindu. Pohaci Sang Hyang Asri teh dianggap sarua keneh jeung Batari Sri Laksmi, Sang Sakti atawa estrina Batara Wisnu. Ngawangkuna Dewi kabagjaan jeung kamakmuran. Upacara panen pare seren taun teh diwangsulkeun kanggo syukuran jeung mulyakeun ieu Dewi. Carita Dewi pare upacara kanggo Dewi Sri Mapangsri waktos panen didamel di Karangtengah Tuntang Semerang 1810. Ampir sadaya carita ngeunaan Nyi Pohaci Sang Hyang Asri dikaitkeun kana mitos atawa dongeng mimitina tangkal pare. Salah sahiji dongeng Nyi Pohaci Sang Hyang Asri dicarioskeun dina wawacan Sulanjana. Jaman baheula dina kahayangan Batara Guru teh dewa pangluhurna anu ngawasa karajaan langit, marentah dewa-dewi sadayana gotong royong ngawangun bale riung istana anyar di kahayangan. Saha bae nu mangkir henteu patuh bakal dianggap pangedulan rek dipotong leungeun jeung sukuna. Ngadangu titah Batara Guru anta boga anta, Sang Dewa oray pawureun hariwang pisan, rek kumaha teu kitu manehna teh teu gaduh leungeun jeung suku kanggo didamel, lamun dihukum oge ngan kari beheungna nu bisa dipotong eta mah sarua keneh jeung dipaehan. Anta si yeuneuun pisan tuluy anjeunna nyuhunkeun tulung menta nasehat ka Batara Narada. Kakangna Batara Guru hanjakal pisan Batara Narada oge bingung teu tiasa ngabantu Sang Dewa oray. Peunggas hareupan prek weh dewa anta ceurik eueuh-eueuriheun. Midangdam nasibna nu sial pisan. Nanging tilu siki cipanan anti nu reumbay nyaclakataneuh sacara ajaib ngajanten batu mustika nu garilap endah. Eta batu mustika saleureusna teh endog nu cangkangna alus pisan kilapna. Batara Narada nyarankeun supados eta mustika diserahkeun ka Batara Guru sangkan dihampurakeun teu tiasa ngabantu ngawangun istana anyar. Ngulum tilu siki mustika dina sungutna anta angkat ka istana Batara Guru. Dina perjalanan anta papanggih manuk dadalip. Versi nu sanes nyebutkeun manuk gagak. Nu negor anta naroskeun bade indit ka mana. Nargi sungutna pinuh guluman tilu siki mustika nu saleureusna endog. Eta cicing wae moal ngajawab tatanya si manuk. Sang manuk teh janten kasinggung jeung anta kacida pisan sombongna moal ngajawab lamun ditaroskeun. Mangkaning kasinggeung sang manuk amarah nguntab. Ujug-ujug dewa oray anta boga diamuk ku sang manuk nu ngakoetan jeung mamacok si rahna anta. Hiji sikip endog mustika ragrag peupeus. Sieun pek we anta nyumput dina rurumputan ngantosan sang manuk geura indit sambari enjeunna paur kanyeunyeuri. Sang manuk geuning euteup dina luhur tangkal ngantosan anta medal. Unggal anta medal lumpat minggat sang manuk teh ngakoetan deui. Kitu wae terus-terusan tuluy endog mustika nu kadua ragrag peupeus deui. Anta ngarayap ngeser minggat sieun. Kantun hiji-hijina endog mustika nu salamat lengkap teu peupeus.